Ayeuna urang ngalaksanakeun salat tahajud jeung salat duha. Pahalana ageung tahajud. Nah, jeung salat tahajud ageung nepal salat duha keur mah penting tahajud mah. Tatangga angan nyar maot, keur jemplang-jempling, gitu kan. Pan sieun urang rek kaluar tah, tapi dipaksakeun. Ageung keneh tahajud. Nu beunghar jeung nu miskin ibadah benten sedekahna ibadahna. Nu beunghar salat tahajud tengah wengi hantun gugah. Aya beker panggugahkeun mun teh beker panggugahkeun ka pembantu. Bibi panggugahkeun nya ket abdi yang tahajud jam 1 mah gugahkeun rek ku pembantu teh. Terus tiris tengah wengi teh katun ngahurungkeun pan ayeuna mah aya naon pemanas teh ibak heula nganggo naon saeuti saeuhan teh haos teras wudu teras nganggo naon ngaleut kopi heula nganggo susu heula haos pan aya roti dileueut heula sacan tahajud teh anu beunghar kitu nya Allah kumaha teu gaduh hayang tahajud nyeri beuteung tengah heuti. Kurang-kuring neangan cai eueuh WC. Di mana disusukan oge. Beres ome disusukan rek wudu. Ngalah heula ngalah cai heula kret timba bari tiris eta teh kaluar. Eta ku Allah dihargaan ageung mana eta pahalana? Moal sami. Itu ihsan di Allah. Ibu sok ninggal mun teh mah kempal di masjid abdi sok ninggal sareng pengurus masjid DKM sok rame eta teh. Lamun teh muka kenceleng. Aya buka lapor teh pasti mere 100.000 200.000. Dibukakeun teh nya we 500.000. Nah kenceleng teh. Apal sanu bedana si anu gitu. Anu hartana miliaran bahkan triliunan. 5.000 mah eta we biasa orang dinya. Baru dapeun 2.000 mah masih eta we. Kan kitu nya. Lamun ngabandingkeun pahalana eta nya. Ieu 100.000, ieu 2.000, 5.000. Anu 5.000 di bumina mung gaduh artos 100.000. Bari jang enjing meser beas. Jang urang kali sakola dicoceng 5.000 jang naon kangge kenceleng di masjid 5.000 tina 100.000 sabaraha persen. Lumayan kan ya. Komo teh mah urang gaduh artos 100.000 urang ngalangkung aya wargi urang nu teu damang hayang pergi artos sama berobat ka rumah sakit kita klinik cing atuh pangbantosan abdi ya pun anak teu damang jiga nama urang teh dipasihkeun artos 50.000 mah ieu aya 50.000 na kan hampura aja 50.000 mah jang abdi gitu. Berarti urang teh tos nyodakohkeun 50% harta urang. Mun dinten urang dipasihan enjing ku Allah teh 1 juta artos. Terus saya tetanggi perjauhan teu damang nu 1 juta wartun dipasihkeun 500.000. Jadi dia kan mulai penit teh. Komo dipasar rezeki 10 juta, 5 juta dipasihkeun beuki pedit. 1 miliar 500 juta dipasihkeun beuki koret. Batak mun tamat tadi sebateut aya jalmi anu infak dina di kenceleng masjid 100.000, ieu 5.000 cek abdi mah can tangtu pahala manggah Allah mah nu 100.000 bisa jadi nu 2.000. Biasa janten. Pedah ladang ngarongsok punten. Ladang ngarongsok aing sabaraha? Paling 20.000 ladang ngarongsok teh. Sabar sakilo rongsok. 5.000 aya rongsokan? 2.000. Sakali mun eta mah sakarung sabaraha kilo teh? Ini sekarang tak. Yalah dikatakan sekali angkat 20.000 tah. Nyical botol eta teh. Eta ka masjid masihkeun karsa 2.000 tina 20.000 10% tina harta anjeunna.
Nu itu mah artosna 2 miliar ngan 100.000 teu 0,0,0 na. Ieu mah geus 10% na. Eta ihsan Allah. Ihsan Allah seperti itu. Ihsan Allah. Bahkan nu teu gaduh mah karek ngalamun tos dipasihan pahala. Ibu teh ngalamun ieu. Ibu ngalangkung aya jang beunghar kayung-yung jang haji mah nya kurban ayeuna. Abi teh hayang kurban karunya kata tangga teu kabagian wae. Kan ngalamun unggul. Anu kurban dengan saurang we teh nya sa RW teh hayang namahan karek ka hayang hungkul kitu teh ngalamun. Jang anu teu gaduh mah ngalamun oge naon janten pahala. Janten